Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian kalima. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapa Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bangsa Cina sobatna pun lanceuk bi ular nyipiah ngabalar bari ngaharewos deui. Oh kutan nu kitu ari nu disebat bangsa Cina teh. Nah geuning enden bangsa Cina teh bet siga encek babah teh. Pi uning nyaritana kitu teh bari panon meletet nyidik-nyidik kana beungeut babah. Nyipiah ngagik-gik seuri ngan teu pati tarik lantaran dipengpekan ku dampa leungeun, malah keur bi uning ge make milu nyerenge. Bari jeung can kaharti naon pangna nu jadi dunungan ditanya kitu, make ujug-ujug seuri. Dupi jenengan babah Cina teh saha enden? Bi uning nanya ka Nyipiah deui anu keur ngagik-gik seseurian teu eureun meuni bangun nu ngeunah nakara. Teu lila jep Nyipiah eureun seurina teh. Teu ngagik-gik samodel tadi, ayeuna mah sakadar imut bari beungeut bareureum. Jaba kesang mani remes dumeh tas seseurian anu sakitu lilana. Geus kitu pok Nyipiah nyarita ngabejakeun ngaran eta babah, kitu ge teu pati tarik sacukup-cukupna ku ngaharewos. Kulantaran sieun kadengen ku eta babah anu kadengen aku bi uning ngaran eta babah teh Liang Jin. Bi uning meninga heuheuh seuri akei-akeian ngadenge dunungan anak nyebutkeun ngaran eta babah teh kuat ka seeleun tarang nyuuh leungeun kenca nyekelan angeunna tayoh nama ngarasa nyeri kulit beuteung dumeh seseurian anu sakitu ngeunahna. Samalah Nyipiah mah kuat kalumpat kaluar jalan ka panto dapur ngador ngagik-gik handapeun tangkal balingbing anu teu lila bujangna ge kabawakeun kaluar bari seseurian. Alah Gusti, tobat teuing lah nyeri kulit beuteung. Aduh tobat nu agung, ceuk bi uning bari gog cingogo tukang ngendunungan awewe anu masih keneh ngahkai seuri. Bibi ceuk Nyipiah bari ngareret ka bujangna anu keur cingogo bujureun. Naon enden? Aya eta liang setan. Heuheuy deuh. Keur kitu aya nu gogorobokan. Nyipiah. Jep Nyipiah jeung bujangna anu keur peting arak ka saleuseurian teh ngadak-ngadak jempe kulantaran ngadenge nu jadi salakina gegeroan. Geus kitu mah gancang Nyipiah nyusutan panon anu rambi saku cimata urut saleuseurian jeung bujangna. Anu teu lila Nyipiah nyampeurkeun ka salakina anu keur ngobrol jeung eta babah. Bade aya pikerseuh naon Kang? Ceuk Nyipiah. Nanyana kitu teh bari beungeut nama teu daek ngareret ka babah kulantaran dina batin masih aya keneh piseurieun. Cing nyen-nyen cai atuh, ieu babah bisi aya ngopi. Enton, susah-susah cicin wae neng entong nyen cai kopi. Kuling mah talang nginum kopi, ular babah. Nyipiah gancang wae asup ka dapur anu maksudna deuk naheur cai, jabana ti kitu teh. Anu matak buru-buru ka dapur kulantaran ku hayang seuri ngadenge omongan babah. Ninyo cain teh wae atuh nyi, ari babah terakana kopi mah. Cek kuling enton, kuling mah geus ngopi, moal diinung saleubeung. Kulin mah henteu hayang kulantalan kuling ambak ka si akang-akang. Si akang-akang ka kuling make nyalekang si wawah gelo. Nyalekan si anjin cagala lupa manehna we meleung. Nu kulang ajal manehna nu anjin. Kang alen halata kulin mah eleuk palan lang talang ona awoh. Ari ona kamana atuh? Ceuk Jatnika wihareta nanya ka babah anu keur mesakan rokona. Kapang ona awoh keul nyaba ka anak ka tampolong. Oh, keur ka tamblong. Oh, bener keul ka tampolong. Punten wae Kang alen halata isukan mah kudu we ka imah kulin ulang ulusang luih anu disi akang-akang mang mulasik. Keun isukan saya ka ditu bah
Ceuk Den Harta bari nuturkeun babah ngajajabkeun nepi ka buruan. Isukna sabada Den Wiharta ngarot leos indit anu maksudna dek ka babah teh nguruskeun barang-barang kulantaran pikeun Den Wiharta teh tina hubungan perusahaanana lain wae jeung bangsa urang, malah jeung bangsa Cina ge loba hubunganana. Rai poe teh pikeun kaayaan Den Jatnika Wiharta dina kaayaan kabeungharanana asa beuki nambahan imahna tina duduk janela jadi digedongkeun anu teu kungsi 2-3 bulan geus robah deui jadi dilotengkeun pakarangan sabudeurna pinuh ku rupa-rupa kekembangan gigireun imahna aya empang dipelakan lauk emas bibit jeung gurame patinggu dibag kalawan di tengah-tengahna make air mancur. Ceuk nu saliwat mah disangkana imah nu sakitu menterengna teh imah pangkat naon goreng-gorengna ge disangka imah menteri da puguh sakitu anu harurung harerangna. Ceuk nu bohong teh mah ningali tegelna ge teu beda urang ningali kaca herang mani ngagencelang paselang jeung tegel kekembangan. Pendekna mah pikeun saantero kampung eta mah moal aya nu mapakan kana gedena jeung hadena imah Den Jatnika Wiharta anu baheula nama ngaran eta jalma teh tadi geges dicaritakeun nyaeta Dirja tayalian sakadar dagang lahang. Tapi ku ayeuna robahna teh meh 80 derajat sigana barang-barang anu betrak-betruk teh kana dipiceunan atawa goreng-gorengna ge dibeulem dipake suluh da puguh ayeuna mah robah sagala rupana. Malah robahna eta teh lain sakadar robah dina urusan haliah dunyana wae dina ngaran jeung tingkah lakuna ge leuwih ti robah. Dina mangsana aya jalma nu teu nyebut aden atawa encep teh sigana manibang kenu ditanya ge sangeuk nembalan-nembalan acan anu salawasna teu weleh hayang diserebut aden. Bibi ceuk nyipiah ari bibi salila di dieu geus aya kurang leuwih genap bulana sok rajeun ngabandungan salaki abdi. Ari kitu na kumaha enden? Tanya Bi Uning sok lap anu keur dipake ngelapan kursi teh disampaikeun kana tak-tak geus kitu gek diuk dina dipan anu diamparan ku Alketib. Nyata kieu bibi tapi nyarita sotenan urang wae nya. Omat ari ka salaki abdi mah caruta-carita naon-naon bisi ngambek. Omat ari ka salaki abdi mah ulah caruta-carita naon-naon bisi ngambek. Ah piraku gehel bibi oge enden. Ceuk Bi Uning bari diuk nangised kulantaran newer. Pun lanceuk teh geus aya meureun kana samingguna mah jarang balik. Ari ditanya alasanana teh sok loba pisan ti tuan anu tea ti babah tea jeung anu sajen-sajena. Samalah ayeuna mah setiap maleman wetona sok miwara ngabubur beureum ngabubur bodas jeung deui sabulan sakali tiap-tiap malam Jumaah kudu mencit hayam wae. Geuning ku bibi ge kasaksian samalah bulan itu mah meuli hayamna ge bibi ka pasar harita tehnya. Laras enden bibi nu meserna ge upami telepat mah 200 kirang salawe harita pangaosna hayam teh. Ari kitu na kumaha enden? Bi Uning halis duanana ngariut ngarasa heran ku ayana pananya tinu jadi dunungan teh. Ah henteu ketang. Welar nyipiah keur kitu aya nu gogorowokan. Nyi. Kah welar nyipiah kesit nembalan kanu ngagero ti luar bari angen ratug dumehkeun ngobrol jeung bujangna ngadenge sora salakina ngagegero anu tayalian Den Jatnika Wiharta kakara balik anu nyaritana mah dek ka babah teh janji moal lila ari pek teh make aya kana 2 peutingna kakara ngurunyung. Har geuning engkang natras ka mana engkang teh nyaurkeun bade ka si babah moal lami buktosna dugi ka aya 2 wengina. Nu matak nyi keur aya kariweuhan puguh akang teh ayeuna mah senang ku senangna teu weleh wae aya kariweuhan jeung kasusah teh. Hi atuh da sipating jalmi mah Kang satungtung masih keneh kumelip di alam dunya mah teu mungguh di nu kaya teu mungguh hing di nu miskinna. Ari kariweuh sareng kasesah mah sok aya wae
ngan bentena teh ari kariweuh serang kasesah kanggo nu kaya mah model urang sieun teu nambihan kakayaan, ari kanggo nu miskin mah sieun teu mendak engke sareng enjing. Ari mending mah mending keneh urang teu sieun teu mendak neda atanapi pake. Da puguh abdi mah percanten ka engkang jalmi seueur hubungan, jalmi dipikaserab, cohagna mah jalmi tos manggung wae kitu. Piah bener-bener kitu euy. Teu sangka maneh boga taksiran nepi ka lebah dinya, ngarti kana harkat derajat nu jadi salaki. Dan jatni ka wiharta manehnya kakak aya basa kitu tinu jadi pamajikan teh rasana mah asa diugung. Padahal kecap eta teh teu beda jelema dugul diusapan bari diteke. Oh, piah kelanan ceuk Den Jatni ka wiharta nyaritana teu dikebatkeun siga nu kapegat ku pertanyaan dina jero hate. Da buktina make rada ngahuleng jeung nutup kana awak pamajikanana. Ari engkang dek nanyakeun tim bangkukna keneh teh sok poho wae titingalian engkang piah teh siga-siga nu keur kakandungan nya kitu. Upami telepat mah sumuhun tos 4 sasih ayeuna. Ari kitu kumaha Kang? Nyipiah malik nanya bari rada mesem. Teu sing eta we kacirina teh siga montok. Ari diuning ka mana nyi? Ceuk Den Jatni ka wiharta bari ngelap kesang tina beungeutna ku sapu tangan. Diuning. Kah bade naon Den? Teu bala bujangna norojol ti dapur lap kulehe teh masih keneh nyampai dina tak-tak. Cik diuk heula kadinya sakedeung bi abdi aya picaritaeun. Diuning gek diuk dina dipan beuheung mani elegeg jeung panon neuteup kana beungeutna Den Jatni ka wiharta geus kitu pok nanya kieu. Bade aya pisang gemeun naon Aden teh sisinan teneun teuing sok rareuwas bibi mah. Kieu bi sanyana mah abdi teh butuh ku pibatureun hiji deui mah keur maturan bibi di dieu. Sangkan bibi ulah ripuh teuing barang gawe mana ngurus di jero imah anu sakieu legana mana nyeusehan encan nyangu jeung pagawean nu sejena. Ari boga batur deui mah aya nu ngorot-ngorot kana pagawean bibi nah anu anyar sina barang gawe di luar ngurus pepelakan jeung ngepel eta mah deuk saurang deuk duaan najan aya tiluan ge teu nanaon samalah aya alusna tapi menta barudak nu keur mareujeuhna kira-kira umur 11 atanapi 12 tahun eta mah deuk awewe deuk lalaki kumaha ayana wae. Geuning ku seueur-seueur teuing atuh Kang peryogi ku rencang teh saurang deui ge cekap panginten da teu patos seueur pidameleun ceuk nyipiah harita. Eta ari sagala rupa teh maneh mah sok ngahalang-halang kana tujuan lalaki. Mangsa bodoh lalaki wae atuh urusanana mah da lain awewe nu deuk ngagajihna. Lalaki mah boga tujuan hayang loba batur nu ngurus kana rumah tangga teh. Taya lian sangka nu jadi pamajikan ulah ripuh. Anu hartina mah deuk disenangkeun. Lain aya kadua atoh dikitukeun ku salaki teh. Batur mah hayang ngabogaan bujang sangkan hirup senang teu pipilueun barang gawe. Sakadarnya ho mandi kari brus dahar kari celebek. Nah embung disenangkeun kuno jadi salaki. Den Jatni ka wiharta rada nyorongot dumeh asa kacempad omongan. Sanes alim disenangkeun Kang kantenan hoyong nama. Mung eta wae peryogi ku pirencangeun. Make aya 2-3 ari sacara abdi bingah wae nu aya mung nyaurkeun kitu sotenan bilih abot gajihna. Soal ngagajih mah urusan nu jadi lalaki. Da moal nya aya pamenta kitu ka si bibi lamun teu kauntup keur ngagajihna tong boroning sakadar ngagajih 2-3 jelema najan aya 10 ge keur akang mah moal kabeuratan lantaran duit aya barang loba pakaya upluk aplak. Tah kitu wae bibi maksud abdi teh iraha kira-kirana bisa nyiar pibatureun 2 deui atawa 3 deui mah. Ceuk Den Jatni ka wiharata bari ngalieu ka Biuning anu keur ngeluk tungkul. Teu langkung Aden bibi mah bade dijurungkeun ayeuna mangga bade enjing mangga
moal mangga. Ye jelema teh aya deui wae make nyebutkeun moal mangga sagala rupa. Sidik jelema butuh ieu nyebutkeun moal. Sumuhun upamina Aden tembal Bi Uning. Ayeuna mah kieu wae Bibi, isukan Bibi ka lemburnya tah ieu keur ongkos jelema anu tiluan pikeun pibatureun teh mahi meureun 300 ganya. Da deukeut ieu pira kaleuweung tiis cek denjat nikah bari ngajajar-jajar duit genap lembar anu 50 perakan dina luhureun meja. Bi Uning kalah ngahulang sapirang-pirang lila manandaek ngarawatan duit anu dijajarkeun dina meja mah kulantaran ngarasa bingung ku pangaturan nu jadi dunungan anu teu kungsi saparapat jam ti tas denjat nikah nyarenkeun duit ka bujangna teh. Pok deui nyarita kieu. Har, itu Bi Uning kalah ngahulang diserenan duit teh lain buru-buru dirawatan. Hoream indit Bi Uning teh atawa kumaha Jatnika Wiharta kerung bari netep kana banget Bi Uning anu keur melenguk tungkul siga nu ngarasa bingung. Sanes Den dupi artos anu 300 rupiah teh kanggo ongkos nu tiluan. Bi Uning nanyakeun perkara duit. Nya keur ongkos jalma nu deuk dibawa ku Bi Uning teh. Ari kitu kumaha naha teu mahi? Sanes kitu Den, eta wae bibi mah ngaraos rada lieur ngemutanana. Dipaparin artos sakitu teh mung kanggo anu tilu jalmi. Nah ari abdi kedah nikreuh wae kitu ti dieu ka ditu ti ditu ka dieu. Heueuh hampura wae Bi, paingan ngahulang atuh. Bener ngartinya bibi mah ceuk Jatnika Wiharta ku siwel ngodok duit tina pesak calanana nu tukang golosor nyarenkeun deui duit 100 perak ka Bi Uning anu harita keneh oge eta si duit teh gancang dirawatan. Dek iraha atuh inditna bibi ceuk nyipiah nanyakeun bari ningali Bi Uning nyelapkeun duit keur piongkosieun kana pesak kutangna. Bade ayeuna wae Enden mungpung siang keneh ulah Bi Uning bari ngojengkang asup ka kamarna maksud deuk disalin. Kade bibi sing meunangnya jeung deui lamun bisa mah omat ulah mondok kudu bisa balik deui poe ieu da loba ieu kendaraan ayeuna mah lantaran isukan abdi deuk nyaba deui kana tangtu aya 2-3 poena deuk nguruskeun barang-barang perusahaan ceuk Den Jatnika bari ngojengkang ka kamar geus kitu tuluy ngedeng kulantaran ngarasa tunduh jeung ongkohan geus ditumanan sare ti beurang. Geus kitu mah kalawan Bi Uning geus bebeja kanu jadi dunungan harita keneh ge juturun ti imah lempang maning ngiciprit make samping rada jangkung kabayana tina kain poplin kembang-kembang pamer senti dununganana. Tayalian Bi Uning indit ti imah dununganana teh deuk neangan pibatureun deui sugan aya jalma nganggur di lemburna. Sakumaha parentah ti dunungan ari pok kudu torolong teh sanyana boga adat kitu teh lain soal kitu wae tapi soal parentahna nu sejenna ge nya kitu teu ngingetkeun poek atawa hujan mangsana kudu indit teh teu meunang nyebutkeun engke heula atawa embung. Harita teh waktu geus nincak kana pukul 2:10 Jatnika Wiharta keur sare mani ngagebra samalah awahing ku tibra-tibrana mani kadenge kerek nyegrek. Nyipiah nu harita keur mirun seuneu teh make nyelang heula ngojengkang asup ka patengahan geus kitu ret panonna ngareret ka kamar katingali salakina keur ngagebra sare siga nu kurang sare ti peuting. Mani nyegrek kitu eta jelema ceuk geurentes dina hate Nyipiah sarerek hordengna ditutupkeun bari ngaleos di ka dapur anu maksudna deuk ngahaneutkeun sangu hancengan salakina da puguh sangu dina panci teh weuteuh wae kulantaran Jatnika Wiharta kaayeunakeun mah langka barang dahar di imah. Ku kitu teh mah pikeun Jatnika Wiharta pantes deuk sare ngagebrage kulantaran deuk naon deui eueuh nu dipikiran da puguh hirup senang taya kakurang harta banda loba duit teu kurang ceuk cohagna mah teu sirikna dipetikan pendekna mah jadi jalma hartawan teh sanyana
ngan hanjakal pisan lain lumayan ku ayana Jatni Kawiharta boga kakayaan anu sakitu poharana teh teu aya pisan perdiheun anak ku jalma leutik teu aya pentaeun atawa puntangan pikeun jalma nu sangsara balangsak estu koret ka bina-bina kalawan ngabogaan adat urat batu. Sumawana daek jakat atawa sidqoh mah lapor poekeun sama sakali ku kitu teh mah kulantaran geus kuat sumpah baheula tigin kana janji anu geus diucapkeun ku dirina dina mangsa manehna diuk sidakap silaku tunggal yang hareupan lawang guha pamujaan. Dina waktu nyepi aker nguprek barang gawe di dapur ngadenge di luar aya sora nu pupuntenan sababaraha kali dibarengan ku ngetrok-ngetrok kana panto atuh sot panci anu dieusi ku angeun dek dihaneutkeun teh ditunda nyelang heula ngojengkang ka jero maksudna dek nempo jalma nu nyebutkeun punten. Jetrek kunci panto dibuka geus kitu bray panto muka sing horeng anu pupuntenan teh indung bapana nyipiah ngaranjang anu maksudna tayalian dek ngalongok nu jadi anak kulantaran geus sakitu kaheubeurannana teu papanggih. Si Ujang aya nyipiah bapana nanya leubih ti heula, "Aya bah nuju mondok mangga kalebet?" Ari si bungsu teu ngiring ceuk nyipiah nitah unggah ka indung bapana kalawan nanyakeun adina anu bungsu. "Nyeta henteu kulantaran di imah eueuh sasaha teuing lamun isukan mah eta ge ketah ari kahayangna mah hayang nilu ngan ku emak dicarek kulantaran eueuh nu ngurus di imah mangkaning hayam candi Paraban katambah-tambah domba eueuh nu mangaritkeun." Walar indungna bari asup ka jero gek dariuk dina kursi jok pernekel anu sakitu umpek jeung herang ngagenclangna. "Ma, Abah, punten wae nya dikantun heula sakadap ku abdi. Itu pamang bade ngahaneutkeun angeun. Jeung wae keur barang gawe mah tong kaganggu." Walar indungna bari ngalaan salindang tina tak-takna. Geus kitu mah leos deui nyipiah ka dapur nuluykeun pigaweanana meuni dagdeg dog nakar kulantaran sieun kaburu salakina hudang tuluy menta dahar. Alhamdulillah geuning nyi anak urang teh teu burung mulia. Kari itu si bungsu anu can manggih milik teh ceuk bapana nyipiah ngarendeng nyarita jeung nu jadi pamajikanana bari panon teu sirikna muter ningalian kana kaayaan di jero eta gedong anu sakitu harenghengna. Paparobotan mani pretek jabah harurung harerang raresik di tengah imah lampu listrik barencenong barodas ngarendeng tilu model balon encan diunggal lawang kamar listrik neon mani ngalemprai. Tembokan sakurilingna pinuh ku gambar-gambar marodel kayaning gambar pamandangan jeung gambar wanita anu keur diuk anu keur nangtung jeung sabangsana mani taregap nakar. Ret panon bapana ngareret kana tembok deket labang kamar katingali aya gambar macan jeung gajah mani ngajeblag anu dijieun tina alketip buludro latar hideung mani herang kasorotan sinar lampu listrik warna beureum koneng jeung bulau sisi eta gambar atuh puguh we matak sieup diteteupna geus wae lah matak hoream nataanana kana kaayaan kaahengan di jero eta gedong anu sakitu moronyoina. Pendek nama cek nu saliwat teh mah teu beda siga karaton raja dina zaman tai kotok di Lebuan. Waktu indung bapana nyipiah keur peting palencerong ningalian kana pamandangan di jero eta gedong teu kanyahoan minantuna nu katelah Jatni Kawiharta teh nu rojol ti kamar tas hudang sare anu sakitu lilana. "Ae, geuning aya tamu," ceuk Jatni Kawiharta bari nyorolokeun hordeng kamar. Sumuhun Jang, kumaha damang?" tanya bapana nyipiah bari jung nangtung anu maksudna dek ngajak sasalaman ka anak minanto. Tapi boga maksud dek sasalaman teh teu kungsi kulantaran minantuna teh kaburu ngaleos manten ka cai atuh geus kitu mah bapana nyipiah gek deui diuk dina urut tadi. "Abah, Ma,
cai-cai atuh ceuk nyipiah nyuguhan cai enteh ngebul keneh ditunda hareupeun indung bapana geus nyimpen cai mah bus wae nyipiah ka kamar meresan anggal urut salakina sare meuni aya kana saparapat jamna komo jatni kawiharta mah meh aya sajamna leuwih can nembongan deui kanu jadi mitohana duka kamana leosna. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.